Neng gening kenyana gelis nir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos ana teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin ibu-ibu, bapak-bapak di Jakarta, Jakarta oge di daerah Karawang Sakarawang, di Bekasi Sabakasi, di Tambun Satabun, di Bogor Sabogor, Sumbawana di daerah Tangerang Setangerang, Majalengka Kuningan, di Payun Kumkuring muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala. Syariat kepala hadirin anu sami-sami ngareunikeun kana ieu carios anu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala kurang dibanjiran hidayah sinarang taufik oge mudah-mudahan sing jadi contoh kasadayana kaum muslimin muslimat anu salajengna oge di mana aya kalepacanana mugi-mugi ibu-ibu bapak-bapak tiasa ngamaklum oge ngahapunten. Ibu-ibu, bapak-bapak, simkuring bari nyarioskeun nyaeta kasepuhan anu aya di Cirebon kapungkur. Kacarioskeun baheula teh nyaeta aya dua jalmi. Dua jalmi sadulur, sapeujit, saibu, sarama. Di mana ayana eta dua jalmi teh di tanah Jawa anu masih keneh budak bolongkotan kaayaan waktu di tanah Jawa. Nyaeta dua jelema ieu anu sadulur nuju ka tanah suci Mekah anu maksudna bade ngalaksanakeun ibadah haji. Tah maka kusabab kitu ibu-ibu bapak-bapak, jadi sajabi tidinya mah jalmi teh masih keneh seueur anu nyokot kana ilmu kabudayaan, tapi ieu mah dua jalmi teh anu sadulur parantos ngartos kana agama kalayan anjeunna nuju teu aya di tanah Jawa, aya di tanah suci nuju ngalaksanakeun ibadah haji nukupan rukun Islam anu kalima. Sebab rukun Islam ibu-ibu bapak-bapak parantos apal sadayana nomor kahiji syahadat, kaduana salat, katiluna zakat, kaopatna puasa, kalima munggah haji. Jadi ieu nukupan rukun Islam anu kalima. Sareng dina masalah munggah haji sing terang ilmuna, sing sae niatna
anu insyaallah sanajan bari jeung urang teu dongkap cenah aneh kata-katana suci tapi niat anu sae terang kana ilmuna ku Allah dijamin dikocorkeun pahala ganjaran nu haji ka eta jalma wa ima maot atawa sanajan teu dongkap. Margi hadis nerangkeun dawuhan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran wa mata ajrullah ajrul haji wal umrati ila yaumil qiyamah. Di mana eta jalma geus kaluar ti imahna anu maksudna rek ngalakonan ibadah haji jeung umroh kari-kari cenah di jalan aya halangan maot atawa kumaha bae ajrullah ajrul haji wal umrati ila yaumil qiyamah dibocorkeun ku Allah ganjaran eta munga haji ka eta si jalma ila yaumil qiyamah nepi ka poe kiamat. Dua jalmi ieu anu pala saderek adi lanceuk anu kahiji nu istri jenenganana teh Nyi Ratu Rara Santang nyaeta hiji putri anu geulis didigringit lengkah perak tepatna manising kartip oge sok diserebut ku urang ditu mah Mustika Ning Cirebon. Ari anu hiji deui rakana jenenganana teh Pangeran Walang Sungsang Jaksa nyaeta Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana. Ai Cakrabuana nya kitu deui kaset nu geulis jeung nu kaset Nyi Ratu Rara Santang anu kacida geulisna eta Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana anu alhamdulillah ieu dua jalmi anu sadulur teh nyaeta adi lanceuk sadongkapna ka tanah suci dupilinggihna teh nyaeta dituan Syekh Jamalulel. Jadi ayana dituan Syekh Jamalulel ieu teh dua jalmi adi lanceuk Rara Santang sareng Cakrabuana. Ai Syekh Jamalulel anu kawitna teh di Mesir. Dina hiji waktos para saderek pas sore bada magrib ngaronyok we tiluan carawi nyaeta dudukeun nyundu ngayakeun obrolan ngong eta Syekh Jamalulel teh muga nyaeta muka carita sanggemna kieu kuring ngaraos bagja tiasa nyaeta bertemu muka kalayan tiasa ngariung jeung aranjeun anu salerosna mah cenah kaula teh aya maksud aya picaritakeun cenah Syekh Jamalulel tapi teu kuat cenah kaula teh isin. Jadi Syekh Jamalulel teh aya maksud aya picaritaeun ngan teu kaduga pokna kaula teh isin. Ai saur Nyi Rara Santang ari sareng abdi mah teu kedah isin cenah Syekh. Saur Syekh kieu kaula teh ngabogaan perintah ti Raja Mesir mantena tos sataun dikantungkeun ku permeswarina tah anu sabenerna mah kitu kaula ngemban perintah ti Raja Mesir men mantena parantos sataun dikantun ku istrina sadaya pangagung-pangagung karajaan teu boleh pala hadirin sadaya teu boleh masihan jalan sadayana istri anu gareulis diajukeun
ka eta si raja kita tawarkeun muti kulon muti wetan boh parawan boh janda diajukeun ka eta si raja tapi teu aya anu ditampi atuh mun cara di Bogor teh mah urang Bogorna urang Karawangna, urang Majalengkana, urang Jakartana, atau urang Cimanggu, contoh mencara di urang mah Bogor, Sukabumi, Bandung, teu aya nu ditarima ku eta raja. Sama sakali kumargi eta asa kubunga cenah kaula teh anu amarwata suta ku aya netepang sareng anjeun tiasa jonghok tiasa petebo muka tah ayeuna para batas sadaya jadi teras-terasan ngayakeun obrolan Syekh Jamalulel sareng Nyi Larasanta jadi bunga kaula teh ku sebab tiasa sesobatan sareng anjeun sareng Nyi Putri nyata Larasantang anu gelis taya hinggana anu kawit di tanah Jawa asa kuturug-turug asa kunurug cupu moprok jodoh tepung bayu tapel adam titis tulis ti Gusti Nu Maha Suci nu kasep jeung nu gelis tah sakitu we jadi buah ati kemang soca Nyi Ratu Larasantang sareng Raden Cakrabuana. Ku saluyu pisan asa kumerenah kalayan munasabah lir ibarat nyaeta jambe di bedah dua lir ibarat keris manjing sarangka kumaha atuh kinten-kintena Nyi Ayu saur Syekh sabab sim kuring teh yakin bakal didama-dama di negara margi dua-duanana ieu mirip pisan sareng permeswari anu dipayun tah kitu menyasa persis menyasa jiga seolah-olah ieu si Syekh teh pala sadere keur milari istri kapenak sareng Nyi Larasantang teh anu kacida ngabogaan rasa kabeneran tah anu salajengna jadi jelas ieu teh Nyi Larasantang persis sareng permeswari raja anu parantos menilar dunya jeung ulah sarempang margi raja Mesir teh nembe anu sakitu paharana nembe genep turunan kacan lami ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabna raja Mesir teh kacan tebih-tebih teuing nyaeta genep turunan ti Kangjeng Nabi Muhammad jawab Nyi Putri kieu rebu-rebu nuhun laksa ketika bungahan bunga anu amarwata suta Syekh Jamalulel katarima dunya akhirat tiluhur saujung rambut ti handap sausap dampang biasa midodo mi asih kajalmi anu kieu patut nu sakieu gorengna nu sakieu teu gaduhna nuhun we katampi mika dodoh mika asih nah teu kasamaran kinten-kintenna ningal titinggalan Syekh teu ngarasa kabobodo nenyo kana salira ieu kaula basana kitu cek Nyi Larasantang nyaeta kusim abdi gunung gede gedean hate abdi agung anu teu kinten ageungna manah sim abdi ku ayana mika deudeuh mika asih caang bulan 14 na teu aya kaabotan
nanging kumaha Kakang Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana naros karakana meureun ku akang kakuping eta Syekh Jamalul teh kitu maksudna deudeuh teuing mika asihnya ka abdi nanging kumaha tu Kakang Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana basana cenah ari engkang mangiringan ngiring-ngiringan bae cenah aya kang dupi airaka mangiringan sapangersa malah nuhun anu aya ari akang mah bungah anu taya hinggana geulis akang mah nurutkeun akang mah kumaha we bade ngiringan sapangersa anjeun upami rai aya jodona Kakang ikhlas ridho senang dunya rauh akhirat basana nyeta Raden Walang Sungsang Cakrabuana akang mabungah anu taya hinggana geulis lamun anjeun rugi kalabah aya jodona akang ikhlas senang dunya akhirat sanajan Kakang dirungha Kakang marido bae gitu saurakana teh akang mah senang dunya akhirat ridho lamun nepi ka anjeun aya jodoh Kakangnya tujuan Kakang anu ngabogaan rasa bunga anu akhirna pala sadere jadi perkawinanana Sultan Mesir teh sareng Nyi Ratu Rara Santang jadi ya Ratu Mesir teh janinya nikahna jeung Nyi Ratu Rara Santang kalayan aya jodona anu kacida ramena bubuhan raja nyaeta nikah para hadirin sadaya Sultan Mesir teh sareng Nyi Ratu Rara Santang anu kacida ramena bubuhan atuh raja saparantosna beres perkawinan maka kenging gelar Sultan Mesir jenenganana jadi Sultan gitu nyaeta jadi Sultan Sud Syarif Abdullah jadi jenenganana Sultan Syarif Abdullah ari permeswarina Nyi Rara Santang jadi kenging julukan jenengan Syarifah Mudaim tak kitu para sadari kasepuhan teh jadi bojona presmariona Nyi Rara Santang jadi kenging julukan jenengan Syarifah Mudaim saparantosna beres eta perkawinan para sadari Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana pamitan bade wangsul akang lain putosono geulis sajabat dibungah akang anu aya akang bade wangsul ka Cirebon jadi enggalna carios Yusri Sultan Syarif Abdullah sareng Nyi Ratu Syarifah Mudaim ngagaduhan putra dua jadi airakana mamulinya tanah ka Cirebon gancangna riwayat ye teh Nyi Ratu Rara Santang teh kagungan putra nyeta kagungan putra Nyi Ratu nyeta kagungan putra muka sebut Syarifah Mudaim teh kagungan putra dua dupi jenenganana anu kahiji Syarif Hidayatullah
anu kadua sareng Sarip Nurullah dua putrana teh saparantosna kagungan putra dua Sultan pun Sarip Abdullah wafat ala sendiri pupus innalillahi wa inna ilaihi raji'un nyaeta teh Ratu Mesir barang parantos kagungan putra dua nyatana Sarip Hidayatullah sareng Sarip Nurullah telah mipupus etara mana patali parantos sepuh jadi ngantunkeun putra dua jadi Ratu Mesir parantos pupus mulih kajati mulang kasal innalillahi wa inna ilaihi raji'un para saderek-saderek kaleresan para putra jumenang Sultan teu acan dewasa jadi can dewasa jadi Sultan margi aralikeun terpaksa anu ngagantian teh Sultan samentara sebab pala putrana teu acan dewasa kapaksa ieu Sultan anu sementara nyaeta Patih Unggajatra nyata Patih Unggajatra anu diutus sementara jadi Sultan saparantosna dewasa para putra Sultan mahkota kerajaan dipasrahkeun deui ka putrana Sarip Hidayatullah hari anu tadi mah ngawakilan seolah-olah keur can dewasa dupi parantos dewasa mah ieu mahkota kapangkatan atawa kasultanan teh dipasrahkeun deui ka Sarip Hidayatullah janten Raja Mesir mang taun-taun dina hiji waktu kekawasaan dipasrahkeun ka raina nyaeta Sarip Nurullah ieu riwayat para saderek kasepuhan jadi Sarip Hidayatullah temang tahun-tahun jadi raja di Mesir dina hiji waktu kekawasaan dipasrahkeun ka raina nyaeta Sarip Nurullah Sarip Nurullah jadi Sultan Mesir amanat sareng nasihat ibuna kieu saurnyi Ratu Rara Santang hidup ayeuna anjeun teh jadi raja kudu bisa anjeun teh nanjeurkeun keadilan kalayan hikmah kabijaksanaan negakeun hukum demi perkawibawaan negara tak itu amanat ibuna teh hidup ayeuna anjeun jadi raja kudu bisa nanjeurkeun keadilan kalayan hikmah kabijaksanaan negakeun hukum demi kewibawaan ieu nagara nya dikupingkeun we saparantos raka hidup waktos Jepang kanagaraan negara Agung Komara kudu sacara dhuwur anjeun raka anjeun keur waktu nyekel ieu nagara dugi ka Lebah Agung Komara gede wibawa sareng kudu bisa nahan cenah kitu hawa nafsu sebab nafsu sok mawa kaluhur amat anjeun teh ulah nunda salat teh hiji jalan ku adegku ngadegeun diri ka Allah masrahkeun diri hiji salat teh hiji tihangna agama as-salatu imaduddin salat teh tihangna agama jadi ibuna teh nasehat merang penting kaeta raja basana teh ulah sok ngalajur nafsu sabab nafsu mawa kaduhung umat ulah ninggalkeun salat
sebab salat teh tihangna agama, as-salatu imaduddin, salat teh hiji tihangna agama. Tah ku ayeuna kitu kaset kudu daek masrahkeun diri ka Allah, kudu sing rajin maca sholawat, terutama sholawat muhtar. Anu ibu-ibu di mana bae ayeuna oge parantos tiasa kana ngaos eta sholawat. Anu mudah-mudahan tah anu mawi para bapak sadaya si ibu nganasehatkan jadi tuang putra ieu teh hiji mutiara, senjata anu paling ampuh lamun dilaksanakeun. Nasihat ibu diperhatikeun. Mung sakitu basana amanat ibu kaset sing rajin hudang ti peuting ngalaksanakeun salat tahajud, sing rajin maca sholawat, anu salajengna dalah rakaanjeun muarek nantep insyaallah dibantu kana nyekel ieu negara. Jadi rakaanjeun ge moal ngantep pasti ngabantu ka ieu negara. Mung ai ibu mah sareng rakaanjeun bade ka tanah Jawa, lain ibu kutega, lain ibu kutunya kan jadi anak. Mung ibu sareng rakaanjeun bade ka tanah Jawa, Cirebon, sanes ibu kutegan, sanes ibu kutesono, ibu sang kangen ka uwa hidup nyaeta Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana. Hidup teh kagungan uwa nyaeta lanceuk ibu nyaeta Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana. Geus ibu mah bade pamit bae sareng rakaanjeun nyaeta ibu bade mulih ka Cirebon. Teu kacarioskeun sedihna anu ngantun jeung anu dikantun, sapunyere pegat simpai deudeuh teuing silih doakeun atuh nu dikantun muga-muga ku Allah disalametkeun. Anu ngantun toh kitu keneh ibu ratu anu kekinten sedihna nyaeta anu kasebut Saripah Mudaim. Disarengan ku ingkang putra nyaeta Sarip Hidayatullah ngantunkeun Mesir nuju Cirebon. Jadi Sarip Hidayatullah ngantunkeun Mesir sareng ibuna nyaeta menuju mulih ka Cirebon. Jadi papisah sareng tuang putra anu jadi ratu di Mesir. Samparentos nadugi ka Cirebon pala sadere. Atuh manu silih rangkul, silih tubruk. Sadayana pada dangis, ku ayana tiasa tepang sedih. Sadayana antawis ibu Nyi Ratu Mas Rara Santang sareng Sarip Hidayatullah sareng uwana Pangeran Cakrabuana katut sadayana kasepuhan Cirebon. Siling rangkul, silih ciuman, ku ayana parantos lami nembe biasa tepang deui. Alhamdulillah. Tah anu salajengna ya Sarip Hidayatullah sareng ibuna Nyi Rara Santang akhirna kaputusan kasepuhan anu aya di Cirebon. Sarip Hidayatullah diangkat jadi sultan. Nyata diangkat jadi sultan Cirebon. Akhirna kaputusanana kasepuhan Cirebon. Sarip Hidayatullah diangkat jadi sultan, nyata Sultan Cirebon.
Syarif Hidayatullah diangkat jadi Sultan Cirebon Kalayan kenging gelar ingkang sinuhun jati purba panatagama aulia Allah nyeta kenging gelar ingkang sinuhun jati purba panatagama aulia Allah waktu sarita ibu kotana teh Pakuwati negara Cirebon kasebut kaluar negeri mah Karta Raharja nyeta kenging gelar ingkang sinuhun jati purba panatagama aulia Allah waktu salita ibu kota anak Pakuwati negara Cirebon kasebut kaluar negeri mah Karta Raharja. Syarif Hidayatullah katelah Sunan Gunung Jati. Jadi katelah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Di waktu sarita Sunan Gunung Jati angkat ke negeri nyata Cina. Telami jadi katelahna Sunan Gunung Jati, ya Sunan Gunung Jati telami angkat ke negeri Cina. Kacaturkeun di negeri Cina. Nyata Cina teh para saderek Syarif Hidayatullah parantos aya negeri Cina. Kacaturkeun di negeri Cina Kaisar Cina Raja Ongge kagungan putri gelis anu taya hinggana jenenganana teh Putri Ontinio. Putri Ontinio malum ngaran Cina ieu bagus terus disebut tekoseng yang kae oge ieu mah rada alus ngaranna ieu Putri Cina teh jenenganana Ontinio. Jadi Syarif Hidayatullah teh ka negeri Cina nyeta kapenak jeung hiji raja Ongge kagungan putri gelis daya hinggana gidigna dulur mani gidig ringit cek urang Karawang mah euy lengkahna ge lengkah perak tepatna ge mani sing saretit dulur pipina oge metat ti soledat kutu tijalikeun tuma ai jenenganana nyeta Putri Ontinio. Putri Cina terus terang para sendiri terus terang ieu aya hubungan cinta mideudeuh tah Nyi Ontinio teh aya hubungan cinta mideudeuh ka Syarif Hidayatullah. Dina hiji waktu Kaisar Cina teh Raja Ongge ngayakeun musyawarah. Di mana? Di Karaton. Jadi eta raja teh ngayakeun musyawarah di Karaton. Para sadek nyawalakeun atawa nyaritakeun pangaruh-pangaruhna Maha Guru. Keur musyawarah nyaritakeun pangaruh-pangaruhna Maha Guru Islam. Dawuhan Raja Kaisar, para panggawa, para menteri, para pangagung, andika teu aya nu mampu ngumpas pangaruhna guru Islam jati purba eta hiji guru. Poe ieu baris ka dieu eta si hiji guru teh poe ieu baris ka dieu nah anjeun teh anu bisa mampu eta numpes. Ari tujuanana memang nyaritana rek anjang sono tah kitu ceuk Raja Kaisar. Maka kumpulkeun para tokoh-tokoh Kaisar ayeuna kumaneh, tokoh-tokoh Kaisar Tatar ka karaton yen bakal aya guru
sadurungnya winara kumpulkan para ratu para tokoh kaisar tartar kakaraton yen bakal aya guru sadurungnya winara mangga saur sakabeh pengawas sakabeh menteri saur patih-patih saparentosna dilebet karaton anu kalintang rehen kangreng kangjeng raja kaisar ngangkiri ingkang putri dauhanana anak ama raja putri anu geulis ong tanio kadia bungsu cu kadia neng cing kadia cu daku gelis ama aya picaritakeun eta ong tanio teh gidig mani gidig ringit lengkahna mani lengkah perak kepatna manising karetip Gusti bener-bener eta mah pipina gemetak ti soledad kutu ti jeli ketuma waduh geulis teh kira-kira aduh urang pasar induk manising polohok geulis ke teh Ratu Cina teh disaur tapura mana aya picaritakeun ka dieu cu bungsu sayang Raja Putri Ontenio nyamperkeun pisaurna aya naon ama bari jeung leuleus liat sujud tata krama sae karamana misaur ama kieu ka Neng Yelis wayahna anjeun meungpeung isuk ayeuna anjeun teh kudu pura-pura rara halangan anjeun teh kudu pura-pura reureunehan gitu wayahna Neng naon sababna ieu aya hiji rahasia alipokna teh wayahna anjeun meungpeung isuk-isuk ayeuna pura-pura reureunehan geulis wayahna dangdan sakumaha jalma anu reuneuh nah ieu teh bingung aya naon anu sakitu geulisna anu gidig-giringit lengkah perak kuramana teh titah dangdanan reuneuhan mangkani panu gede reuneuh mah aduh pan kacida goreng coba lamun geus reuneuh 8 bulan mah komo rek make longles kos lauk nogan rek make samping kos bedug di sampingan mangkani ieu nu geulis kuramana titah dangdanan reuneuhan ku batur mah manuju beungkeut cangkeng aduh ieu nu jadi sepuhna aya naon ieu jelema sakitu geulis titah reuneuhan coba lamun ditenyut di halit kos redaduna nangkep tamu tenyut di tukang persis kalapa doyo tanu reuneuh tah geus eueuh we kapantosanana tah ieu geulis sageusna anjeun dangdanan reuneuhan ieu bokor kuningan tangkolokeun kana beuteung kalian sing pageuh ieu bokor teh tuluy beulikan ku setagen cik dangdan neng sayang cu atuh reuneuhan mah ceples pisan pala sadere barang dangdosan teh dangdan anu reuneuh nyeples pisan persis nu gede ama ieu kumaha maksudna teu terang ieu nu geulis ya abdi teh kudu dangdan reuneuhan melenting kieu sanggeun putri raja teh kitu kieu bageus cu geulis kakaraton baris ayah guru Islam
anu sadurunge winara itu orang bakal kadatangan tatamu gelis nyaeta merenan eta sarip hidayat Allah tea rupana parantos ka uninga wayah maneh kita bakal datang guru Islam sadurunge winara ku sebab eta ku ama rek dicoba-coba panorahkeun anak kaula kembung kunaon kitu maksudna ke di mana datang ieu si guru mama teh rek nanya atau rek kumaha ieu teh anak mama kitu kembung kunaon ieu beuteuna meni herang kitu coba mun cara urang mah kabadeun teu oh kitu cenah maksudna ama sae atuh itu mah sanggem raja putri Antonio teh kitu nu geulis bager cu sayang kitu horeng maksudnya jadi ramah anu akhirna bager buru-buru dangdanan besi buru-buru datang guru agama waruh sadurunge winara neng cu geulis geura enggal dangdos ki besi kaburu dongkap ya guru teh agung ti antawis labu maha guru senang Gunung Sunan Gunung Jati Sumping aduh Selami teta Sumping Sunan Gunung Jati ka eta apa karangan geulis Agung Tiantawis Lami Mahapuro Maha Guru Sunan Gunung Jati Sumping bari diiring ku murid-muridna bangsa Cina Tatar Kaisar dongkap ka istana assalamualaikum saurna maha guru Islam disambut ku para pangawal ka karaton waalaikumsalam guru agung tos dicandak kalebat ka karaton enggalna guru parantos ngariung sareng maharaja Kaisar telami ngomong raja teh ngadawuh kaula nganuhunkeun kana kadatangan guru anu memang diajeng-ajeng cenah ku kaula ceuk ieu raja Kaisar ari luhuna kaula teh kieu kaula teh boga anak beuteuna kembung da pungguh anak kaula teh gadis teu boga salaki boro-boro boga salaki guru papacanan ge teu acan tapi ibu naon jadi kembung tur ieu anak mama teh anu dipipingi tarapati kaluar sugandai kitu luar laun ulin mencar kalmur teh mah kalmur carukeun atau kalmur manetara ka Karawang tara muncara di urang mah ka Bandung tara tara ka mana-mana sarta ditanya ku kaula can pernah angkel kulit jeung lalaki saha bae oge tah ieu cing atuh maha guru kaula teh hayang cenah kitu diterangkeun ieu teh kumaha ti kajadieunna anak ama bager cu Raden coba ka dieu cali geulis kapayunan kumargi eta maha guru pangnorahkeun cing anak kaula teh bagayang Raja Putri Lempang bade calik caket kanjeung makanjeung raja eta nu geulis teh ngadeukeutan nyata calik caket kanjeung raja
ai brete ngomong di jero hatena teu karasa bari jeung mesem nuhun pura-pura parangas kuringis biasa we kumaha sih awen gede deuleuh bari jeung nganuhunkeun bari jeung parangas kuringis dina hatena ari ieu mah ka guru tapi dina hatena mah seuri we anu geulis atuh bari parangas kuringis tapi dina hatena mah mesem we ari ieu mah ka guru atuh da bebene aing cek eta production kembang socangan cik dina mana jadi buah hati mah kembang soca atuh ieu mah lalaki bebene aing nah hate cek nu geulis tah kitu ngancek amamah disebut jati purba cek aing mah dina hatena ieu teh Sarip Hidayatullah nu geulis mah geus terang Tuan Maha Guru coba torah kaula hayang ngadenge penjelasanana cek Raja Cina bari nangtung gitu cek ramana teh coba tuh gerak torah Rama Guru hayang ngadenge ya kaula tuluy ieu si guru ngalahirkeun kieu punten Maharaja anu kasuhun sareng kasadayana para pangagung negara sim abdi mah gitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kieu sanaos ngangge reka perdaya tuang putra teh baktos putri Raja Agung teh hamil reuneu gitu oh gitu cenah basana sang raja tuluy nangtung bari nulak pinggang oge mangen-mangen ring bari pokna para penggawa menteri sareng tokoh ulama kaula menta disaksian jawaban guru tadi anu ruh sadurunya winara cek guru anak kaula teh yakin beuneu anak itu mah sulaya tah ayeuna mah urang buktikeun patih urang garbugan bae geus kieu mah sebab ieu Sarip Hidayatullah teh nyari ngabadena teh reuneuh urang garbugan we urang buktikeun tah ayeuna mah urang buktikeun bae tali cangkeng anu ngabeulit dina cangkeng anak kaula aya naon anu katempo ngan bokor kuningan hungkul majar maneh reuneuh buktina henteu ieu ngaranna guru bohong sulaya sadayana simpatisan guru murid gitu nah ngaranna guru si murid ieu murid-muridna ngangres bagitu deui nyakitu deui ulama-ulama tah anu akhirna kumaha nanging ari guru mah tetep tabah tenang dina jero hatena yakin reuneuh dianggap ieu teh hiji ujian ieu teh hiji ujian tapi tetap ieu si guru nganggap eta reuneuh saur guru kaula neda wangsul bari panon ngareret ka putri raja ulama permios bade wangsul bari ngareret ka si putri raja mah guru geura balik
guru bohong cek raja ayo gara balik saur raja guru bohong guru sulaya ngarana guru saur putri raja ama ulah paos-paos teuing ulah puas-puas teuing ulah kacida-cida teuing bari ngabendung bendung Cisoca nah mani ulah kitu-kitu teuing mah basana ieu si putri ama ulah kekuasaan teras ieu putri lumpat kaputren atanapi ka kamar bulu nyuuh bantal putri raja ngalang layung para sadere ngalang layung bae nyata ciri balilihan anu ka aya hinggana naon duka anu diemu tah si putri teh nangis nyata di kamar atau di kaputren kacaritakeun maha guru teh tos mulih deui ka Cirebon kalayang teras ngayakeun panganganon ngayakeun pangaosan di mana-mana oge di luar Jawa. Jadi eta teh Saribayatullah ngayakeun pangaosan di luar Jawa di mana-mana oge. Ayeuna urang caritakeun deui putri raja Cina. Sadikantuna kumaha guru teh putri raja teu kersa dahar teu kersa ngaleueung Raksaan Production eta si putri raja beuti kaayaan teh jadi reuneuh atuh geger yakin teu salah si guru nyarita cek tadi mah ieu reuneuhan jadi reuneuh model yakin putri raja teh sang raja ongge-ongge jadi nambah bingung bae bari pokna kieu ya Allah ya Rabbi bari pokna kieu ya kusaha anjeun reuneuh kieu piraku beteng teu puguh kembung kieu patih panggil dokter panggil simseh kabeh panggil tah teras dipanggil para saderek saha eta si dokter teras dipariksa saur dokter atanapi simseh Gusti yakin ieu teh nuju ngandung jelas itu salah nuju ngandung mangga ku Gusti cepeng tah ieu usus orokna waduh ieu si raja bingung sang raja teras nyepeng putri bari malotot tanggah kaluhur wah bener reuneuh raja teu eureun-eureun melengit tiap urang jeung peuting tetep dijaga naha bisa reuneuh kieu Gusti anak itu bener jati purba bener Syarif Hidayatullah bener eta si guru sadurunge winara ayeuna kaula percaya ti harita putri raja teu liren-liren ngocor ku Cisoca bae dedeh teuing mama itu dedeh teuing teu sangka emutanana teh tetep ka Syarif Hidayatullah bae Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asram emut we ka Syarif Hidayatullah watir ya fil aghyar
wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil apam wasabil ahyan pagadani amilahi wa ibdoli Syarif Hidayatullah anu jadi babayang ati anu tetep ngancik dina pusieuna dina pusring ati putri raja katineung ku Syarif Hidayatullah putri raja katineung ku Syarif Hidayatullah ya benar anu tos diwoleh kuramana raja Cina teh dugikeun ka pantes carindul cai socana malah dugi katega bade ngabunuh diri eta si putri teh malah dugi katega malah dugi kalabah bade nyanyahoan kupati atuh raja bingung barang ngadenge lantaran menteri saur menteri ieu Gusti atuh ieu mah kedah dilandongan dupi landongna moal tiasa di mana-mana landongna moal tiasa ti dokter ti dukun ti mana-mana naon atuh pati piubareunana ieu si putri kaula teh eueuh ari piubareunana teu aya ka Cirebon akhirna raja katut para menteri dongkap ka Cirebon bari ngiring putri raja sadongkapna kakaraton kaleresan harita nuju kempon teras bae dongkapkan eta kakaraton ari putri mah tos teu ngangge sana cara teh tos teu ngangge tata cara deui teras bae nyata kalabat kakaraton nubruh kapangkonan Syarif Hidayatullah tos teu isin deui ari raja Cina mah duriung ku para penggawa ku para menteri ari raja teh di eta karaton teras ngalahir nyaeta teras dongkap nyaeta alhamdulillah dugi kalabah tiasa tepang tiasa beres ruwes kalayan repeh rapi da ieu pala saderek riwayat kasepuhan acan salse namun pilari mungkin dina seri anu kadua sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.